sono ulah urayam garayam kanu pesa temenan kitu kadunungan akak agan naon cepot aya 10.000 bapak nyirit naker anak teh ai rajin anak rek usaha teh sore kene ulah barang peta saya ngerakeun ku wanita kepalurah aya kene ku bapak calon bupati ngerakeun aduh saya bapak kadus bapak RW bapak BPD bapak panwas ngerakeun beda tuh sanes ka kepalurah sanes ka bapak Dedi calon bupati nyolong ke kapawalan harita panuang teh orang sawahnya pabrik teh tadinya teh aya we cincin deuleu itu pabrik bener amal rek kades ya teh karyawan pabrik ya coba deting karyawan sabodo lain penting mah urang mah hayang nyalametkeun diajakan tilu adong dora sia mangan hiji urang mah ta pilih hulu nyaho boga dulur teu pararayu lain saurang aya kene duaan baturna aduh mana garing saya teh bisaan cuma tuh bawa ka dieu neng saurang ngerecan neng bisaan kudu ngumpulkan penari anu sama si jeung saperjuangan copi taksir yeun neng nu erang-erang mencrang Ustad Dawala Dahrori kulan bisa nice nu gelo bajeng ngaku Ustad segala lain Ustad Dawala Dahrori dah siapa anggun gori meunang cicing tingalikeun geus Allah neng anjeun bade ka mana guragiru rurusuhan neng bangun ajak kepentingan nah aku naon anjeun hanteu ngajak rencang tibatan angkat sorangan neng kumalamu rencangan terus kedah heula
uang beak gitu penasaran neng Ajang setelan mah gitu jajabkeun ka mana euy teh kadinya ka Cibogo caket Bumi Waudin Caket Bumi Waudin kapan aya gandi sirek baralik mah balik kitu nya kapan dewek rek ngajajabkeun heula we kadinya ka Cibogo lah moal lila bari oge astaga eta si monyong aduh meni pakubis kitu eta meni mangpang mumpung bebeweakan ngopepang buat ngumpek Borosia aing oge beuki goblok sih dikudak bener-bener teuing nyanyapkeun iha ada tah ieu Kang saimak jeung Kang ieu eleh body ku ieu Kang ieu body mah eleh ku ieu kebenaran menang saluhureun ampun kumaha dewek ngarayu dan gini beres Kang pantatna ge ieu Kang lebar atuh nyai nanaon anu karaos eta pipi duanana menicing pucukul bangun nyerikeun tuh dabonganna taradaek diajak ka dokter muni suntik ku suntikan anu penyakitna gancang-cang dosa minggu lain kelas domangit di bawah usahana soal kelas itu hese Kang sini dong lumayan Kang pengen apa nih Neneng kesepian katanya. Iis kesepian apa saya beliin HP gampang biar pada tape wae kecil kurang ngaborong di maksiu hayang sagantung hayang 2 gantung 10 gantung yang dipameserkeun naon ai nya tape lain tape ieu mah HP tape mah peuyeum atuh tina satu ieu mah HP anu parti halo-halo teh berarti mah esa geus bukan teh tape urang mah geus atoh aing teh kira kadar peuyeum wae kudu leuleungan pangulikeun yang diborong sacara kamu teh nama HP hoyong merek naon rek Adidas rek Sanyo nah ada gaya Adidas Sanyo naon Kang eta mah tuh sepatu training Adidas ieu mah joor eta nama Cross aya geuningan Semara Friend aya Samsung karton aya Sony Ericsson Nokia Xiaomi. di pameserkeun lah jajakeun ya ya kamana wi teh kapal dinya tah beres Kang lumayan jeung bisa bisa kamana kadinya na catet ka Cikur sak kale dinya Kang di kota buat ibu Kang jalan mana geuning ngamak-makan nu poek urang kadinya jalan urang ka kebon tiwu sieun apa jeung moal naon sieun hamil si kumaha geus Kang tenang loba ganas ngora jeung ragi jawab lah Kang cintanya Kak Iis malukan melok-melokan cinta lagi cin orai kan aya tuh mana orai Kang orai mana orai eta asyik orai mana ieu orai tuh waduh bila dewek kebagian mungkin bangga pemawa teh are kebagian ieu jajabkeun Hiasan anak komplit reng ieu mah. urang mah campeker
Can pikir can ajan. Allah sok api-api urang mah sing demi naon can apal nu kumaha bobogohan teh sih. Can disunatan areng mah. Urang mah can peger teu nyaho dinu ngaran bobogohan. Sok karoskeun ka Bang Udin tah ka Udin Cibogo. Teu terangeun. Urang mah teu apal kana bobogohan nu kumaha bobogohan teh. Allah sok itu sok api-api. Urang mah can peger, tong maksa. Jajakeunna. Can nyaho, can Urang nyaho. ngajar sia maksa. Naon dia? Areng karunya areng. Ayo, naon dia? Naon geuning ngama kalau ngasongan senguli. Yo aku pingkeun istri mah tong kudu ninggal kudu seukeut kudu mintuleun teu rak wae. Ayo. Resotkeun eta kalung. Aduh. Naon kana kalung aya resotkeun. Dilesotkeun salamet dilesotkeun naon ieu? Allah. Naon lesotkeun moal. Aduh kana aduh sok si bersihnya. Areng karunya rada. Eta gilang lesotkeun. Ah. Ieu teh ngan sakieu-kieuna kajeun lesotkeun. Oh. Iya keneh. Suweng lesotkeun. Apan pagi mah dipaku Nek kumaha ya teh? Ya mantak lamun hayang ngapeger deui boga rumah saboga anak leutik kudu pinuh bekelna. Tuh, budak satu ka dieu nyusul Budak di nyusul goceng. tah. Mana ya? Tuh ka ditu tuh. Tah eta. Wah. Aduh, gelo. Ya kabina-bina teh. Hipnotis begitu. Aing disebutkeun dihipnotis na aing teh eling jeung sadar. Lain dihipnotis aya nu kitu. Kitu teuing mah nya meureunna dirampok itu si goblok. Balangah wae. Kabina-bina ting sumurkankeun aing teh hareunceung meureun disangkana teh meureunan emas bakal jadi duit namun dijual duit gede meureunan tek bae bisa dijual ka emas oge moal payu goblok moal meunang duit eta mah lain emas eta mah dumble goblok. Katipu sing areng. Kakitu. Bencem teh. Aing pinuh kenca katuh ramo make ali teh marukankeun meureunan emas kudu aing atina duit salapan hiji we digeprekan di bolong aing. Paingan atuh. Ya, Paingan halus-halus Mas Weda. ya, heran. Mas Beda. Adanya gitu bisi amplop jeung lalaki itu tah. Awas siap wae. Oke mah bulan 5 amplop didukuh memeh datang ka dukuh wae dipegat gelas ya. Digerayem dilemkeun. Itu ya ayakeun dong. Kabina-bina akang ilai Astra jinga abdi kula itu harap kualat dia